ka Allah gerage dek nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia. Ya Rasulullah salamun alaikum. Almar'u ma'amman ahabba almar'u ala dini khalilih man ahabba qawman usyira ma'ahum pokona ma kumaha batur diukna man takla tujalisul mauta fatafutu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae kajen teuing kadeleuna hirup oreng paeh dadeh saha wa manil mauta yaruh Allah gal ar-ragibuna fid dunya al-mahibbuna lah jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajen nyana make sapari kajen nyana make sapatu herang oreng paeh babarengan jeung gubernur orenganan gubernur paeh babarengan jeung pengusaha orang pengusaha paeh babarengan jeung kiai-kiai Golkar orang kiai modar iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran ka bawah hate urang paeh urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta paeh urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana kulantaran urang teu nyaho bahwa nyana paeh urang milu oh saideologi horeng-urang jeung nyana pada pararae kecuali lamun urang geus kuat ajeun teuing urang babarengan jeung saha ge urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut moal bisa ngahiji jeung cai-cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngadatangan jelema-jelema zalim jelema nu munafik boga cara tersendiri nyana dakwah nah guys sebabnya geus jadi pilihan Allah ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nihaya endahan terlena urang kumaha dongeng kibar siso 500 murid mun ngadoa ngebul kibar sisona nyahoun doa diterima jeung teu ditarimana bahkan kibar siso bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar siso tapi ternyata hubu dunia nyana iyalah gara-gara cinta dunia bar siso maut keluar tina agama Allah na'udzubillah min zalik wa min zalik jelema hebat eta tergantung guruna baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik ti mimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naik ke angka 2 samingguan naik ke angka 3 samingguan taraptilah rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa kuarima kelas 1 tulisan anak dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranya dipagahan kunyana ye nyekel kapurna kieu nyekel penana kieu dipagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet ngeunaheun eta saperlu sia mah ka mana bae tuh nulis sih menulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyahoan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD
Carita urang kitu masantren asal kaluaran tidinya bae amil jurumiahna hebat. Keluar bae ti pasantren eta pasti alpiahna hebat. Keluar ti pasantren eta pasti bae bilagahna hebat. Keluar ti pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngajina mangan apik hebat. Guruna ngadidik apik, muridna ge bakal milu ararapik. Guruna ngadidik teh ibadah, murid bakal milu jadi ahli ibadah. Guruna bakal ngadidik kitu pencak, murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos. Tergantung guruna. Itulah didikan-didikan manusia ku guruna. Lamun aya kiai kopeahna miring, muridna ge milu miring. Lumantak kanyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu. Lamun aya make samping calanana kahandap pasti ieu gentur. Lain deui mah kos kieu mah. Lamun aya anu jubahna naek ka luhur sampingna kahandap pasti picung. Lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg kahadap sieun cacing ieu mah kuruj. Teu kajahoan bagi ku guruna kan jadi kumaha. Kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum. Kuari manusia geus hebat, dididik peralatanana, dididik perpikihanana, sangkan ketikanya nang urusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui. Moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya. Pan zahir manggeus diliwat ieu mah neuk ngadidik teh deuk ngurusan batin, nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui. Mantak kudu fikih heula. Besi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh. Ieu teh deuk ngurusan naon tah kitu caritana. Supaya wungkul ngadidik, supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun. Besi engke wudu kebenaran wuduna cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun. Pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun. Lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun. Lamun hiji di daerah masjid mau salat tanyaeun eueuh wari deuk salat sok kayakinan ka mana. Kemudian ieu mah nanyakeun hese kayakinan eueuh lantaran eueuh panon poe. Timbul yakin teh kapantina tanda panon poe. Panon poe eueuh dangjeng nanya eueuh nyana teu nyaho arah. Kumaha? Oh teu kudu salat. Masa teu kudu salat? Nek jadi wali jadi teu kudu salat. Kudu teu salat. Euy, Baitullahna di mana cek nyana ieu. Atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh. Aju kumaha teu kudu salat. Apan kumaha sih? Nek jadi wali jadi teu salat. Pugu wali teh ngalobakeun salat, ieu mah teu salat. Nah ieu teu beres. Ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula. Dididiklah zahir, setelah dididik zahir geus jalan kacai eueuh kahimeng kuari soal zahir. Kuari dididik teh batin. Tergantung guru. Lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid. Sok urang terapkeun haik beat mangga. Deka mana maneh deka Allah. Nah make jeung deka Allah ti Allah. Nah aku sebab ti Allah aju deka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ti Allah ka Allah. Bener sia deka Allah na bener. Di imah dagang teu dagang. Dagang dek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia. Ijen warungna ijen warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek sama kos main gapleh
kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon oh nya ijan bikin ka batur nya sia bener deuk ka Allah bener nah make deuk ka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deuk ka Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ka Allah maka dihenteu-henteu geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah ke bener jadi teu ka Allah gengke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia deuk di ka Allah ke bener kegiatan di mana naon maneh kegiatan abdi teh ieu teh PNS maksudnya jadi PNS maksud jadi PNS teh abdi teh uap-uapeun bae lumayan jadi keyakinanna teh gaji sumuhun sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia mah geus jadi itu bae jadi PNS bae mun indah ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis sekian eureun saya jadi PNS da beuh pahit amat encan sakumaha ieu mah can tambah peuheur karek pahit doang endek moal endek atuh eureun jadi PNS da mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing mah sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah ke hebat nang di mana sih eta nang ti dalang orek dalangnya pinter bener sih di ka Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di ka Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana de bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha bandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat di cenah abdi teh yang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah tuh mejeuna cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu hese emang teh hese norekat ngadengena urang torekat bajeuy sabaru ka kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk deuk ka Allah pan maksudna ge Torojol we kiai, wah iya mah bagus ya kiai hebat, sorban lagi udeng-udeng na bakul eleh, malah ayah pangkat ke Habiban zati, enak nih kiai abdi yang belajar torekat, pangbeatkeun, ayo, di kemana ya kiai ke Allah, nah iya Allah pan urang asal aja minallah, haju, ila Allah ku Allah. Mending dikuari di ka Allah kan daripada engke paeh kaget datang ke Allah bae keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending dikuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel bae tah sasalaman lumayan dapur-dapur TC tetep meureun gerak Allah manan gitu gerak juri ceuleuh ka Allah juri teu mah kos kitu mah sakira-kira nu mere sodaqoh mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudnya kayak gitu malah aku lagi nyen menerima siswa baru eta pesantren juri temen kos kitu kok mau pesantren modern mah teh jahanam teh mah tuh orang lamun kadengi ku nyana pasti nyana ka urang nyalakeun ieu keur ngaji bab naon bejakeun keur ngaji bab syariat batul los deuk sakola di mamana ge di misro los
amis di jero. Ieu mah keur carita deka Allah, boro-boro modern pugu nu pasantren salaf ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman eta teh jurig. Ye emang kumaha gitu. Geus ge ulah kusuk buat beat. Urusan bae gadi tu santri asal nu sugih degetan ieu maksud eta mah. Emang kitu ieu kula mah tolol sia. Ayo baik. Balik mantap Ki Abdul Halim mah baheula. Ki Abdul Halim mana kabeat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat. Ieu diterima, ieu henteu. Geus nyahoeun cenah. Kajian teuing ieu mah henteu mondok, dia henteu mondok, mondok kan biasa doang teu boga santri, ieu mah ustad biasa bae, ieu mah boga santri. Kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah. Ieu hiji terima, ieu mah teu tilu. Geus bae Ki Abdul Halim mah tegas. Nu ngotot pan kiai manya abdi bareng ka di ulama nya geus urusan bae santri sia ka ditu. Sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah kos Kipudoli bae sia mah. Tungtu make Kipudoli bae tah. Lampiasanana. Padahal mah sia ge sarua. Aduh. Ese deuk narekat. Eureun dagang. Ai kebergantungan ka dagang mah. Eureun jadi PNS tah. Ai bergantung ka PNS mah. Eureun jadi guruna. Ai bergantung kana kaguruan mah. Eureun nyaina ai bergantung kana kakiaiana mah. Ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkeun supaya timbul keyakinan hiji bae minallah ilallah titik. Abdi nyangakeun beung teu-teukeun ti goro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu. Abdi mah bebeneran ti luhur sausa pramut ti handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti. Iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama. Guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui, guruna geus dituduhkeun ku guruna deui, ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun. Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain, ka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain, Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama. Mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoeun ka Gusti Allah. Ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng betara teh jauh kana jalan. Abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae. Siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap. Eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae. Sia mah daek rugi dagang guru. Siap sia eureun jadi guru siap pokona mah deuk kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah deuk kumaha ge dahar atuh mah nya guru teu mere. Tuh sia bapan ngaberatkeun ka aing lah. Siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru bae ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru. Aduh cak guru ieu mah tsunami. Gurunya bager ge bager batu bager tinggal bager. Ten abdi mah bebeneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan. Abdi teh mama saya katuai kitu mah mangga. Puasanya kumaha mama bae? Hoga tuh puasa. Guru, mama, murid tidak puasa, guruna dahar teu waktuna. Suki-suk ngawuduk 2 piring. Berang saya tik dahar beneran tadi mau uduk do can dahar bentuk mah. Berang makan siang, jan ngopi, teh manis, rokok ngeleput bae. Aya deui berkat di dahar ku sorangan bae. Cek murid sial teh guru. Aing teu meunang dahar aya nya dahar bae. Suudzon ka guru. Kade sia? Sia ka aing nganggap dahar bae nya, atuh lain nganggap ja kadeuleu. Itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah.
aja sia suudon kaing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudon kaing ndeu kumaha teu suudon atuh jangan ngabibita kula pahan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkekeula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam tah daging hayam kumaha mah ditepak gerege blak tuh jadi kotok deui tah lamun saya geus bisa kos kitu los dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan bari dablon lain gorekat erahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah Masya Allah aku hari didik mulai ya mulai saya di beatnya mak artinya di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu jan nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak rahasia itu nyaho atuh ayo mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ngagejebur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah saya yakin ka mama yakin naonna yakin naonna bae teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama hek sia ka mana ndek ka Allah di mana Allah wallahu alam menurut keyakinan saya Allah aya atau aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener aya kitu mah sia ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deka mana deka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun deka Allah aya di diri anjeun ih atuh abdi Allah keheula ngomong haju jadi Allah bae sia kakarek di beat teh jaheunya tuh deka mana maneh deka Allah Allah na aya di mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana aya di mana di diri urang maksud di diri urang teh kumaha can nyaho nah dituduhkeun ku mama neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum ndeka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang ndeka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha aji diri urang nu entek disebut ngaji diri tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang wajon apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum wajon teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum wajon teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum urusan puasa urusan dahar urusan hudang di peuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan ai endek didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum mohon mama kaharti
mulayan yakinkan Allah aya di diri orang. Wah terus jadi Siti Jenar ya. Aya belah mana tuh mananya deui bae. Belah mana tuh Gusti teh Allah teh? Ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mas sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artina maneh henteu ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah. Sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Balikna ka diri urang berarti aji diri. Naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah? Sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah kannaka tara wa ilam takun kanahu yara. Ente ibadah asa neuleuh ka Allah, mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah. Mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah, Allah asa neuleukeun ka urang. Urang neuleuh ka Allah, Allah neuleuh ka urang, eta lah jadi. Jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama. Geus urang ka mamana ge rarasaan asa dideuleukeun, usaha urang asa neuleukeun, eta kan rarasaan. Nah, supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha? Maka dibeatlah ku guru. Ieu lah laksanakeun. Sapenting baca ku manehnya sholawat lah. Kumaha sholawat si mama? Kan salat ba Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi. Nu pernah dibawa ke surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril. Anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing, dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing, maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen ku kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing. Lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci. Dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya Allah kakarak dididik ya. Oh jahenya sing loba maca sholawat sok sapenting sabaraha maca sholawatna 1000. Maksud maca sholawat apa dipakai karesep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta ajuheulan mana heula eta mulai di ku guru ya sing tenang ya cicing di dia tuh cicing di dia tah ya ge kumpulan sapoe sakali atawa saminggu sakali moal bisa tuh teu kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah ilu tuturkeun nya tuturkeun lain sambarangan teu bisa sabulan teu bisa satahun. Imam Ghazali 13 tahun, Imam Syafi'i 3 tahun, terus berbagai-bagai gitu. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun. Kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul. Eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah. Berangkatlah melalui wali yang mursyida. Wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeunna mah tetep lain guru. Hanya cara-cara jeung metode-metode guru mama. Tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya. Hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku. Eta teh nang guru lain, nang Allah. Kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae. Bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahum bi'atu amilina bisa bae. Labjatun tarkib gusya labjatan dihareupeun guru bener 5 balik 7 balik deui bisa ka ditu nam sagoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun
misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah si aing mondok nya salah sih mah teu mondok gagahnya na dihareupeun itu mondok mah datang maka imah aing salah ieu kueri di ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna anu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial ngus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu orang batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut mah sagede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wa nasukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wana sukal hajari itu mah digosokan itu dek hera batu bangkong mah dek hera kalah kekesel nu ngagosoka jadi picin ku jana jadi umpak tungtung nama nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi ku ari hera batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren kenanya maca kitab syariat kemudian dipoles kuari make toriko herang jadilah hakikat ya Allah nah kuari manya nangis dididi ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah segala rupa ge niatna ka Allah silaturahim niat ka Allah ngaji niatna lillah ceramah niatna lillah ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala tenang pud tah saya bagianan eta mah geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan moal bisa 2-3 bulan setahun hampang diomongkeun nama lillah hampang diomongkeun nama ikhlas korenganan dipraktekeun mah hes ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat ketika aya kiai ngajina hayang dibayar ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung naon bedana jeung nu bodong ngawarung maksudna duit kiai ceramah maksudna duit alhadin sawa beda tipe doang nu bodoh mah bisnis sayang boga duit ai kiai mah ngariung hayang boga duit akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui maksud dunia mui tinggal pinter naon bedana jeung si Edi anu dagang toge naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol si Udin dagang jengkol maksudna duit si Soleh jadi mui maksudna duit atuh hebat sarua pada duit doang nu ngabedakeun dalil kiai mah bisa ngadalil si Udin mah teu lantaran bodoh dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam ditanya ku si Udin yai ulan pan yai ka neraka ulah loba ngomong aing izin engke koban kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai ulah loba ngomong ayo urang babarengan bae itu ge Habib Rojak aduh
Ayo itu nu saha nu geus hideung Haji Pendi. Aduh geus harari hideung jadi areng. Kunaonnya ieu ieu jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Haji, ente ka neraka tuh aing ngona maksudna emang dunia tiba lagi." Ayo dunia ge atupan meureun jabatur ge henteu ka neraka. Emang telok ngajakat. Terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha atuh. Ai kuari mah bisa terang-terangan nya na sumput salindung. Aing ge mah tuh dibeulem. Kiai kunaon ieu ka neraka? Lah, Golkar gara-gara nama. Dan maksudna Golkar kumaha? Atuh eta tatina mah lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye. Hese lillahi taala na. Kaseret ku DPR Golkar. Itu kayak itu kiai PDI sarua ka neraka kene. Ambalaya dalil tinggal dalil tetap neraka baik. Lepaskan dunia, lepaskan makhluk, lepaskan nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun. Perang jeung ISIS mah gampang, perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beat deka Allah di harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur, silaturahim bakal ku nafsu ulah, segala rupa bakal ku nafsu henteu. Kubatur diaromongkeun jeung teuing ing mah diomongkeun ge ka Allah. Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah. Atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah. Aing mah rek urusan umat, urusan diri aing. Mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulah waka nyalakeun can waktuna. Ku ari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan. Kuduna mah ngurusan urang heula sing rapi. Ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala. Ulah aya embel-embel di luar ngaji. Segala hayang amplop lah, hayang berkah lah, hayang pangagung lah. Iyalah gara-gara can bisa ngurusan diri, geus ngurusan batur salah. Mulai ku hari geus rapi. Eueuh kahayang ieu mah ye kiai teh hebat. Di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae. Begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mung. Yai tarima teh hayang aing. Kunaon emang jore. Hayang bagus. Ya takur ieu badak baki pulau ali batu. Teu ieu mah bung pangagung bung pangalem bung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang diberet teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fis suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung. Sapi hideung aya bulu hiji yang celing ka deuleu. Ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea. Eta mah meureunana hese teuing teu mah meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi. Ngan loba teuing teu mah huis deui. Malik teu ka deuleu deui tah mah. Atawa nu hideung di huis Haji Pendi. Panjana mah geus huisan kabeh, jembut huisan. Aya nu hideungan ka deuleu, sarua bae teh kitu-kitu keneh. Nah, maka bakal ka deuleu engke pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik fala turafu maratibur rijal. Maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila biasa kecuali guruna
saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga. Saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah. Saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat. Saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar. Paingan bea kabeh kunyana guruna tuh kos gitu. Guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber kiih bae nama wer nah iyalah kajawan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah. Urang kikian ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek di bawah kalawang Allah. Seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan. Urang teh di bawah kalawangna ngan aya nu asup baju aya nu balik. Ngan mayoritas balik kabeh. Udah sanggupin asup. Nyana can kaluar sohibul betna geus baralik. Geus deuleuan bae kebal teuing ngaji lapar. Can kaburu gitu ya dipersilahkan kakarak di lempeng-lempeng ka jalan anu can berangkat anu ndek siap berangkat anu geus berangkat ai wusul maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali minimal jadi solihin. Nah ieu mah maksudna kan lain ndek sesenangan tetapi hendak ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk kurang di kitu uzlahan. Padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah. Ketika orang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk. Masalahna deuk ka Allah. Kuari geus bisa eta, tidinya ge ibadah geus mawaan. Naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangeuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna deuk ka Allah. Mawaan hayang sorangan. Ku ari ngageser sorangan embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah. Resep biasa orang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Sholat eta dengan sendirina ko nikmat ngan can datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Ti dieulah urang terus ngopena nafsu ulah nutur nutum nafsu. Kahiji kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bitaba'iyati li nafsi wa hawa kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deungger cara PKS moal bisa PKS tinggal PKS wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran emang bisa husuku kitu. Lamun bisa husuku kitu mah meureun urang Cianjur harusu buktina jan teu biasa-biasa bae. Teu ngaleungitkeun ria posisi ria teu nyaho, titah ngaleungitkeun ujub posisi ujub teu nyaho. Jalan ngaleungitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa. Sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur. Sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon. Mangga balik we nya teu dibere berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu. Tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga. Ulah sok hayang berkat-berkat geus beres. Basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat. Nyana nu ceramah ngomong jeung babaturana kasing salah mulai kita ngomong gitu emang dia menang di dia henteu lah kajian karena Allah baik kema tujuhna moal hadir lah itu penyakit tetap kos gitu. Nah iya kan hese
Nah di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah. Adapun thariqah nu terserah dek make thariqah naon ente sarua acenan dek qadiriyah mangga, anak sabandiyah mangga, anak tijaniyah hegae, usmaniyah mangga, rifaiyah, nawawiyah, rozakiyah. Teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu. Ya Allah ya Rabbi, ninggalkan dunia mangges, ninggalkan makhluk mangges, tapi ternyata nafsu aya keneh di jero hati orang. Nafsu teh aya keneh, orang nutur nafsu, nutur kahayang. Pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan. Cilaka kajian kukumah ke kiai ai nafsu teh emang kumaha. Nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae. Ieu mah caritana carita praktek bae. Praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo. Eta nafsu ngaranna. Jeung nya nama sok ngarayu. Nafsu eta. Ngarayu coba tuh zaknya naja batur ge kiai, urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu. Urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah. Urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah. Aing bingung merena cak Allah. Ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu. Tapi sih ade aya di bab syariat tuh mangga bae sebab itu ibadah. Tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun jeung qalbu. Ari syariat mah hayo bae. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla damana nas'aluka hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa faizal hisab. Parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan. Kemudian qabla dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah, agnina ya Allah, agnina ya Allah bihalalika an haramika. Allahumma sallim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Terus bae kabelah dia na Allahumma rzuqni ya Allah terus maweus cak Allah ambalai amat apa menta. Mun ditanya aja pendi kok panjang amat sih ngadoa bae sih diberkatan pendek-pendek teuing mah. Eta teh aya kos kituan teh kiai teh. Aya di syariat mah masalah geus. Ayo bae satungtung nu talar dibajeng hizib-hizibna. Hizib ge dipake ngariung blon. Kipu doli tolol. Hizib ripai dipake ngariung. Ambo tambah hizib nasor, emang dek perang. Wow, pohara jasa. Ai di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun pek bae. Masyarakat kan geus kieu yo. Geus kieu bae asana ieu mah geeusan turun kan ka handap tadi. Pajar deuk geeusan, naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Iker carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus. Di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah. Doa teh kan ngarayu teh ngaranna ka Allah cek Allah yang teh kudu dirayu sesok ngarayu ka aing cek Allah teh sapasna ahli thariqah moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya moal aya sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah pas na bae di makom naon ieu oh ieu makomna ngariung salamet ngariung doa salamet bae geus malah mah
kabelah dieuna mah geus hiji bedona asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallu alhamdulillah ke ngareung ditu rabbana atina fid dunya hasanah ke ngareung ditu kitu deui masyarakat da kanyahueun teu talar doa teh mah kiai ajuda masalah panjang teuing masyarakat mah embung pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya aduh aya keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok aju ka mana bae heran aing mah na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu ulah-ulah orang hayang soal rizki ulah-ulah orang hayang sehat ulah-ulah yang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu keneh moal boga makom indallah moal wajen jujungkelan moal bisa teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mah ngahormat ka Kangjeng Nabi nah adapun diri sorangan mah deuk ka sorgakeun mah deuk ka nerakakeun mah ngajan wa Allah ieu eta teh lain ngomong doang di hate urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap besi ka neraka aing teu siap jasa berarti nafsu keneh kan nafsu keneh aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Kimamun eta Kimamun anon gara-garana Cibarusa aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal terus datang ka dinya wo borok di dieu bude borok bilatungan di Tangerang ge aya keur ieu Habib lamun Jumaah di dia lamun Jumaah di dia di Cilawang pula sok deket jana gagaro bae kurap awak mah kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar jadi kok juga gagaro bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teh nya mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita kita di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae teh nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun ditoelan bilatung diasupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya ki jak kiai lain banyak nu di ki bae gitu ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ka kayanya makhluk Allah menangin Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareun nyana lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang kadinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu teu ki eta leho nang Allah oh nang Allah teh teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu jelema lamun lain wali Allah mamal bisa emang kumaha gitu didinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaikeun ku Gusti Allah sebab nafsu nyana teh dikepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mah ngarasul ka Allah Gusti kieu-kieu teuing
hitung kusia sehat sia sabara tahun kakara gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian. Ye emang naon nafsu bener. Ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge we dicokot bae cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu. Ye deuk kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener. Ente dibere we gering 2 poe aju bae. Ente cai lah kadukun lah. Ye bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ye bawa obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ye tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan. Ieu kumaha urang nafsu tah. Ieu babaro-baro hayang surga ke ka nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhiya bihi lal hawa teh moal bawa pangkat turun ente masyaallah karim. Tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan ku Tuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek Tuan Syekh Abdul Qadir di jembatan purati menta-menta ya untuk penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan ayah di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupa nage kayak kukula ada dicoba ku Tuan Syekh mejennya keur hees batokna dipiceun bleng bae kapirunan udah ngees nyana biasa ndek operasi action nyana nyeteangan ku janda batok aing ke mana ya batok aing ke mana nanyakeun ke sekitar eta batok aing ke mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun naonan paranti usaha aing bejakeun ka Tuan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana endek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kotatang-kotatang datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah. Nah si Tirebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah diberet teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah baik ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nanu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah diberet teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener horenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga
Gusti abdi ibadah ka Gusti teu hayang ka sorga sama sakali tembung ka neraka. Urusan ka sorga jeung neraka mah teu mah urusan Gusti janu Gusti. Abdi mandek ngabdi be ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali. Geus urang bari mah ulah sok ngadoa-doa jannah-jannah kitu ulah. Ulah geus. Allahumma nasuka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu emang hayang sorga mah hayang nafsu. Tungtung nama orang ngadong ayatan teu di kana nerakakeun ger-ger. Ulah saturut-turutna kudaya nu nungtun. Jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total, minta doa ke kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu hikmat beureun. Aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh. Di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh. Ku Tuan Syekh ditanya, naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doana usaha kula ambruk supaya menyat deui. Munggah aja tuh cek cenah. Sok kabalinger mama. Atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji. Emang munggah haji ke Mekah atuh lain. Pan munggah haji maka Baitullah, atuh Baitullah teh pan lain di Mekah. Wah, Tuan saya teh bener cenah ye cakatenya. Sul sok tujak tunjuk jur hate teh sakura teh bener teh kana naon. Ka Mekah maneh teu boga ongkos, atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah. Mana Baitullah teh? Eta kolbu teh Baitullah. Sok datangan teh kolbu. Perem. Bentah. Aya. Eueuh. Perem. Kolbu. Renungkeun ku hate aya kolbu. Bentah aya. Aya kolbuan kan? Aya. Di jero kolbu maneh aya duniaan. Dunia nu leungit araya kabeh. Mun anu hayang ngembalikeun dunia. Geus minta tulung kan maneh ka kiai anu bener. Aju kiai anu teu bisaeun kan? Henteu, atuh kula ge sarua. Emang kula pangeran, atuh lain kula ge manusia. Teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui. Kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh. Perjalanan eta adalah pagawean Allah, fa'alul lima yurid. Ku ari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah, dihirupan ku sa ku Allah, engke di maotan ku Allah. Eta menang maneh usaha menang sa menang Allah. Eta maju nang sa menang Allah. Eta kuari eueuh dunia menang sa menang Allah. Balikeun hate ka Allah gerage. Ka Allah gerage. Deuk nanaon ge ka Allah bae. Hayang maju penta ka Allah, hayang mundur penta ka Allah, hayang sehat penta ka Allah. Nu boga sehat Allah, nu boga sugih Allah, nu boga harta Allah, nu boga maot Allah, nu boga hirup Allah, penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia. Cek dena teh atuh teu bisa kula makos kitu. Sasalaman. Beat. Geus tadi beat ku Tuan Syekh. Gas cicing, tah dirinya digubung. Cicing diberenya na zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui. Kumaha? Alhamdulillah ternyata orang dunia mah comberan. Jari hiji ceknya. Kula meminta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia. Ieu kuari geus resep kana dunia. Nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh kuku cuprakan dina kocomberan mama. Alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa. Tuh. Kuari teu boga naon nyebut sugih. Cak nu ngadengekeun pugumung suruh sugih. Kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari. Cicing dina kendaraan horeng kocomberan, cicing di tanah horeng kocomberan, cicing di usaha horeng kocomberan. Nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan be mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi ga titah ka Allah
Allah tete nu ngitukeun. Lamun bebeja kaji pendi mah bot tunang saha deui. Saya bisa kitu teh panang aing. Atuh mah berkat sia ka aing. Bersyukur. Mun aing ngejebur sia. Teu pan kieu blon teh mah kos kitu. Hei, sia keur ieu kan masantren di aing. Tina teu bisa amil jadi bisa, tina teu bisa jurumiyah jadi bisa, kuarisia jadi jelema jadi kiai. Kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua. Tetolol teh kiai. Kita bagi dua, kudu inget ka Purwadak si sia ti bodoh ka pinter teh kapan aing. Eta kiai jahanam temen nu kos. Kiai teu beres teh kiai kuari mah. Nu mantak sagadaya alumnian, kupaya kararumpul imah kiai. Engke nyanangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meliban Fortuner. Kiai tolol kan. Kiai torikoh moal kos kitu. Eta bangsa kos kitu teh kiai-kiai kocomberan. Urang teh lamun ngomong kos kitu kadengeun ku nyana marah ieu kan makom wali. Keur ngaji teh makom wali teh kos kitu sagala menerima siswa baru, rimpak. Pondok pesantren naon ngaranna? Pondok pesantren naon eta ngaranna? Pondok pesantren Darul menerima siswa baru. Jahanam teh kos kitu. Wah nu kos kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deuk mana abdi ieu masantren. Jadi mau pondok. Ke kampung pondok babras penis itu tuh aya pondok. Kiaina aja pendi di ditu. Bisa dagang karung saya di ditu mah. Oh ulah ka dieu ke pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu teh lah sapira dieu ngajina ge lah letik teu hendeuk ge diulah-ulah. Ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dieu nya. Supaya jara di jelema. Orang nyana ge teu lain jadi jelema ieu jurig. Ulah aya. Tatuan Syekh mah dikitukeun ge beuh mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah. Mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon? Sebabnya na menikmati kana kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nyana menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, cagjana teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha piceun dan nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia ikrar di hareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh ndek ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan. Nah kuari sia menyikapi dunia nu ku sia ndek ditinggalkeun kumaha sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu dek ninggalkan dunia coba sia kumaha menyikapi. Nah ketika orang dek ninggalkan dunia jadi cobaan. Ketika orang dek ninggalkan makhluk dararatang berang peting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk mencoba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar dek ninggalkan makhluk dek ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia dek ninggalkan makhluk dek ka aing. Ketika ndek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat mah teh kena horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid teu badak dek jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna
lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetap make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir dek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ye anu ngabimbing kurang menuturkan Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asal ti isuk Habib Rojak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh urusan lah sapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tama sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasifatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasifatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik ketika sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorangan awas sia urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah teu kaliwat munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong melulu pegede gedena bohong pedagang tuh pejabat gitu kayaknya mama ya nanti kalau kesorean jangan dianya bisa di kantong aing kabeh da bagus karena itu emang tengah bohong di tengah keluar hahaha wae moal teu ku galedeg teh jelema nggak bohong ke pemajikan nggak bohong ke anak temenang nggak bohong ke tetangga nggak bohong tah hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh nu diangkat teh keur meujana masyarakat kabeh ge atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur di jero seuneu je diangkat dibere kanikmatan husul ilallah teh kapangijeng Allah teh di jero seuneu kapangijeng Allah teh di jero seuneu sakitu panasna justru kanikmatan jeung Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bread moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed keur kikieun bewo diangkat engkau adalah waliku komo ti hotel ka hotel ti moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah ge engke teu dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah usul ilallah Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina babeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallah na teh keur meujana manteng ka Gusti Allah sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat diangkat jadi rasul dihina di edan-edan Hud edan Habib Rojak edan anyar tuh kan kos gitu saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah oh abdi nang Allah masyarakat nang Allah nyangakeun sadaya-daya diresepkeun nang Gusti dibendukeun nang Gusti atuh abdi ge ka Gusti ya isuk page toge bakal maut ka Gusti geus teu aya dampakna naon cemohoan masyarakat penghinaan masyarakat dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud kakarak diangkat usul ilallah seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah usul ngaranna rasul henteu usul ilallah
atuh urang geus sebagai umatna atuh usulkeun ka Gusti Allah ngobrol jeung Allah loh ndek ka mana ndek kondangan siapa usul ke Allah sih kos gitu dan bantak nah carana iyalah aku dihitung-tung ku guru mursyid nah iya carana mahfudun bitabaiyah boro-boro orang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktek bae hayang sor gabaya nafsu ketika di awak orang ieu aya ka nyeri dipicen ku orang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu dina syariat mah tuh menang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat teu meunang datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun teu bisa kajen gua kumaha berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin orang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atuh Kangjeng Nabi Ayub bae ge atuh pan dihina kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh batur nyalingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali aju kudu naik motor mio wang wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen ku kumaha ge ngan engke beda bae ieu mah keur carita metode aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih kasugan bae ente nu eta tuh